Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak. Semoga dengan stand up komedi akan terhibur ya. Di dia Ki Kampak rek nyieun judul nyaeta arana teh saha Ki? Nah, pasti penasaran ya. Judul nama moal loba carita Ki Kampak mah nya. Judul nama sok unyak anjuk tanpa sakanyaho lalaki. Nah, di dia nya. Gening bisa Ki, nya bisa. Salaki teh boga gaji ngan 3 juta, loloba nanya ngan 3 juta, jeung lemburan paling 3,5 juta. Ai pamajikan teu nyaho-nyaho, sakabeh tukang harian dicokotan, sakabeh skincare anu bermerek dicokotan, sakabeh tukang kreditan dicokotan, sakabeh tukang warung dianjukan. Aya teh nu kitu? Pasti aya. Tah, di dieu begitu gajihan di jumlah jamleh jeung nu jebleh teh diutang hitung sesana teh tinggal 250.000. Tah, cenah tinggal 2,5 cenah. Naon 2,5 Neng? Kan gaji 3,5 juta jeung lemburan. Eta 250 jeung jeung bekal cenah. Geningan eta naon? Ieu mayar hutang, skincare ka tukang samak, ka tukang kreditan nyokot panci kamari, presto. Eta mah da salaki bengong ngablengep molohok pepok cai, molohok bari ngacai. Ai eneng nemen-nemen teuing atuh unjak anjuk teh tanpa sepengetahuan AA. Ieu tinggal 250 bener Neng? Heueuh. Ieu seukeur mayar hutang. Ieu nu poe Senen, ieu nu Salasa, ieu nu Kemis, ieu nu Jumaah. Can ke jam 1 mayar emok. Ngumpul. Emang nginjem emok ongkoh? Heueuh AA. Kan kemarin beli skincare teu mahi duitna. Nyokot heula di dinya. Tah di dieu anu sok rumah tangga dordar geledeg teh nepikeun ka pepegatan teh akibat unjak anjuk tanpa sepengetahuan lalaki. Mun bisa mah damikeun heula ulah sok bikin lalaki jantungan, akhirna eta salakina ngajeda gok lojotan. Pingsan ngalengerep. Padahal mah lalaki nanti bobohongan, meh manehna kapok gitunya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.